Kalangkang si Jenat Carpon Ahmad Bakri dibantun tina buku Dina Kalangkang Panjara jeung tilu carita liana penerbit Kiblat Buku Utama citakan kedua Julhijjah 1443 Hijriah Juli 2022 dipidangkeun ku Sim Kuring Pun Nazaruddin Azhar nyanggakeun. Geus lila ngedeng teh, tapi boro-boro aya pitunduheun, kalah kacangkeul. Dipeurem-peuremkeun anggur sagala kacipta. Geus aya mingguna harese sare teh. Kudu dieupanan ku maca kakara bisareup. Tapi peuting ieu mah duka, kalah kakaresed panon teh. Kadeuleu aksarana wae eusina mah naon boa. Sot deui wae. Beuki peuting beuki jempling. Pikiran beuki ngacacang, nu kadenge iwalti sora hujan, ti isuk meletui bae, kabeurangnakeun ngaririncik, teu raat-raat nepi ka ayeuna geus rek tengah peuting. Tonggong asa rengkang balas ngababengkang, malik ngenca nyampak kosong. Sasarina mah ari malik kitu teh dak wae ka manehna. Ari ayeuna semet manggi guguling, leuh hate ngalenyap. Nyeredet tuluy asa dipeureut, ditahan-tahan kitu ka ampeuh cipanon teh. Era ku kalalakian, kawas budak leutik, dirangkul ditangkep ti papareket, tapi boro-boro matak paler ngagugulung-guguling teh. Di luar teu raat-raat, eta hujan, nu nambahan inget kana lalakon bareto teh, basa cara ayeuna, ngaririncik sapoe jeput. Kacipta deui meni nembres sagala-galana. Harita teh kuring ngiciprit balik hujanan di tiung daun cau, mapai-mapai jalan satapak, lungse, tunuh, da teu sare sapeupeting. Aya beja cenah walana rek matroli ka Kojengkang, dipargat sapeupeting, tepi ka bray beurang ambleng, bubar weh bari keheul, aneh. Make handeueul teu tulus jonghok jeung musuh teh harita mah. Awak paregel teu puguh rasa keuneunana. Tas katiisan sapeupeting ayeuna di bawah hujanan. Hayang buru-buru datang ka imah, hayang geura siduru, tapi lalakon jauh keneh. Da kolot-kolot kuring ngungsina sikluk pisan. Turug-turug teu bisa gancang leumpang teh, nya jeblognya leueur. Rek meuntas di Cisimuh ngarandeg heula. Hoream nyeung cukang awi bangun kacida leueurna urut nu ngaliwat. Asa moal bisa meuntas dinu kitu make sapatu cucuk. Kakara harita jalan kadinya teh. Luak liuk sugan aya jalan sejen. Breh wae tembong aya saung kebon rada anggang ti jalan. Karimbunan ku tatangkalan. Haseup ngelun tina sela-sela hateup eurih. Kacipta seuneu ngagarabiag di hawu. Tada teuing ngeunahna mun milu siduru. Teu mikir deui. Mengkol wae tuluy dedeheman bari mukakeun pantos sorolok lalaunan. Sinarieun tere Kang Andi? Ceuk sora awewe ti jero. Hate ngalenyap, asa-asa wawuh kana sora kitu teh. Panto geus muka, kuring ngajengjen keneh di lawang. Breh wae. Inah, nangtung deket hawu. Siak wae. Getih naik kabeh kana beungeut rarasaan teh. Manehna nya kitu meureun. Da kaciri dina beungeutna. Patangtung-tangtung wae meunang sajongjongan mah. Taya nu lemek. Panginten teh. Pun lanceuk dongkap ti sawah. Cenah sanggeus rada lila. Geuning nyai di dieu.
Ngungsi di dia. Manehna unggek tuluy tungkul, indung sukuna uyak-uyak kana taneuh, kawas nu kasima petana teh. Milu si duru nya nyai. Unggek deui minangka nembalan teh, tuluy nyokot suluh ti handapeun salu, sup ka hawu. Cag bedil disaranekeun deukeut panto. Gek diuk dina jojodog panyodoran manehna, ngadangkakan hawu bari ngadeangkeun dampaleungeun duanana. Panon anteng kana seuneu nu ngalentaban tarang hawu, kawas letah jurig gumetap nang tang parab. "Ngaleut kopi Kang Aden?" Ceuk manehna, sorana rada ngageter. Aya gulana nyai, gula pasir?" "Gula kabung, sawios." Kuring unggek, ngaliuk mah henteu. Pikiran teh ngacacang, dina cahaya seuneu di hawu, mani asa nyacas lalakon sawatara taun ka tukang. Satamatna sakola di dayeuh, kuring balik ka lembur. "Longo ka ditu nu digawe di sawah tama kesal," ceuk indung kuring dina hiji poe. Leos atuh bari hayang nyaho. Kasampak nu digawe rayap maracul, nu nyambut ongkoh bari ngahaleuang di selang-selang ku husmider. Mangkarta nu boga polahanana, mapai-mapai galang bari tadah tuduh. Srog kuring geuwat muru, ngahiap-hiap ngajak ka saung. Galecok pisan ngakuna teh, bakatna ongkoh kitu, ka anak dunungan ongkoh meureun. Sabot anteng neuleukeun nu bangun ngeunah tumpak wuluku, lahar tembong awewe ngais boboko diiringkeun ku nu nanggung. Srog ka saung, ukur ngareret sakedeung, jongjon we kuring mah ngawaskeun nu ngawuluku bari nagog sisi galang. Beda deui jeung nu digarawe, bangun sono ka nu datangan teuran teh, sigana geus ngarap-ngarap ti tadi. "Haranyat hei dalahar," ceuk Mangkarta. Teu kaleket geus karokocok dina cai kotakan, serug-serog tuluy aran dekak di buruan saung. Kuring dihiap-hiap, teu daek ge dikekeuhan, kapaksa nyampeurkeun, ngangeunahkeun hate nu ngajak. Dahar mah teu hayang teusing da geus di imah, turug-turug teu kacipta pikabitaeun. Paling-paling ge murak timbal, samel satiruk sewang, lodeh we. Srog ka saung, ngareret sakedeung ka si nyai nu keur ngurus timbal. Itu nya kitu ngareret meueusan, tungkul deui weh bari ngararekep tiung bangun nu era. "Teu mawa samara cobek nyai?" ceuk Mangkarta. "Henteu," tembalna bari jongjon. "Leuh mun mawa mah nyobek belut haturan Aden." "Wah abah mah," ceuk si nyai, "moal ge sadepeun atuh manasina tukang macul." Ngomongna kitu teh bari ngareret ka kuring, Nyai Imut, rei beungeutna beureum, tungkul deui wae. Nenyo reretna kawas nu ngeletan, nenyo imutna make rada ngalenyap hate teh. Teu nyana aya eusian, kaduhung teu ditilik ti tadi. Sabot milu dahar teh remen ngalingling maling-maling ngareretan manehna. Ngarasa remen dilieukan teh, era meureun, kuliwed bae ka tukangeun saung, duka tuluy gawe naon. Bat make keheul dipanginditkeun teh, asa teu diagehan. Kira-kira manehna usum balik, kuring amitan miheulaan. Nepi ka Cibodas eureun heula di Garduh, gek diuk ucang-ucang, panon ka ditu wae kana lebah pidatangeun manehna. Saparapat jam, setengah jam, sak jam canjol wae, keheul lain dikieuna. Na jalan ka mana jurig teh balikna? Awahing ku gergeteun, da teu tega sanyana mah nyebut jurig kanu imutna ambu cuy teh. Teu sangka anak Mangkarta kitu pesatna. Basa ditinggalkeun ngumbara teh rajeun milu ka sawah ge ditutuyun keneh ku indungna. Ayeuna heuleut 10 tahun ti harita geus bisa ngeletan, geus bisa ngajung jurigan kana hate. Jung nangtung, rek balik balas kesal breh tembong lebah pengkolan. "Tu geuning," ceuk hate. Gek deui diuk memeres ambekan, da ngadak-ngadak dagdigdug bari mikiran pi omongeun engke. Srog manehna ka hareupeun Garduh. "Arek balik nyai." Manehna ngagebeg, teu nyangkaeun aya nu megat. Ret, rei,
tungkul kawas nu era. Bari teu eureun ieuh kituna teh, boro-boro nembal. Beurang pisan atuh. Muhun. Cenah leumpangna beki gancang. Keheula atuh Nyai. Cek kuring. Sora teh ngadak-ngadak ngageter jeung bareurat deui. Bade naon? Ukur ngararet meueusan. Ari bapak di sawah keneh. Awahing ku asa beakeun pi omongeun teu pupuguh nanyakeun bapana. Muhun. Cenah bari ngalieu ka lebah sawah. Ari kitu? Ngahulang heula bingung petemaleun. Si Nyai beki jauh, juti garduh rurusuhan nuturkeun. Boro-boro eureun teu nembal-nembal acan, semet menerkeun tiung direrekep cirina ngadenge nu nyusul teh. Kumaha Nyai mun eta? Cek kuring bari ngarendengan. Ngararet meuesan bari nyisi. Bade naon? Rek mantuan isuk, mantuan macul. Tembong manehna ngagel bibir nahan piseurieun. Duka seuri atoh rek aya nu haat babantu. Duka nyeungseurikeun. Ka bapa we atuh nyariosna? Tapi hayang dipangnyobekeun belut. Delek wae bari imut meuesan. Aya kitu nasi goreng, hayam lembur ge. Arek Nyai. Naon? Eta nyobek belut. Delek deui. Yeh, keur naon? Da teu raos. Cenah bari beki gancang. Resep keneh marangan leumpang teh. Tapi hate asa tumarungpang nenyo manehna siga giras pisan. Mepet bae nyisi jeung bangun rusuh. Dibarengan gancang beki komo, kawas nu ngajak balap. Era sieun papanggih jeung batur, kumaha mun disebut ngudag-ngudag nu sangeuk dituturkeun. Akang mah nepi ka dieu wae Nyai. Arek sumarimpang heula. Cekeng lebah simpangan. Nyobek teh nya. Cara tadi wae boro-boro nembal teu ngareret-reret acan. Kuring nyimpang, tapi ukur 2-3 lengkah. Balik deui tuluy nyarangkeun. Tembongna leumpangna biasa deui. Teu gagancangan cara tadi. Lebah pengkolan nyelang ngalieuk. Kaciri siga nu ngagebeg. Reuwas meureun teu nyangka kuring nyerangkeun keneh. Mani kawas nu lumpat mengkolna teh. Hate kuring ngagerentes. Sing horeng manehna oge. Isukna mun lain parentah indung, kajen digebugan batan kudu daek indit ka Sukasari mah. Puguh hate dengdek wae ka sawah. Panasaran hayang nyaho daekeun henteuna ngabulaan kuring mang nyobekeun belut. Can pareng ngasaan ge rek dibeki-bekikeun. Dan nu pentingna mah manehna lain cobek belutna. Teu wae teu bisa ka sawah. Piraku kudu mantanggul ka indung. Isukna deui ka sawah teh. Nyampak cara kamari rayap nu digarawe di sawah. Ngahaja datang teh rada beurang. Atuh kabeneran manehna geus nyampak kakarajol pisan. Dan nu digarawe ge can aya nu hanyat can dihiapkeun. Tageuning Aden sumping. Ceuk Mang Karta. Kamari mah disayagian cobek belut Den. Da pajar bade sumping. Ditedawe ku Mang. Aya halangan. Cekeng bari ngareret ka si Nyai. Nu direret ngalieus. Ayeuna mawa Nyai. Ceuk Mang Karta. Naon Abah? Samara cobek. Henteu. Tembalna ponok. Nyobek deui atuh isuk mah. Cek kuring. Da teu raos. Cenah bari tungkul ngegel bibir. Tembongna siga nu keheul pedah kamari kalejokeun sasatna. Keur kuring soteh nu mimiti puyang payengan. Bubuden kitu teh asa beuki nambahan lucu. Asa nyeueung budak ogo nu teu katurutkeun ka hayangna. Eta ge jero-jerona mah mimiti ogo. Handeueul boa kuring teu datang kamari. Isukna deui mah nya kuring milu babantu teh. Tapi kalah kajara blog bae, dahanca mah teu sabaraha. Raos tuang Raden, tas macul mah. Cek nu saurang. Asa disiniran ngadengen nu ngomong kitu teh. Maksudna mah meureun, daek macul soteh sangkan ponyo murak timal.
Nyawae ngeunah kacida cobek belut menang si Nyai teh. Duka pedah capek, duka dumeh nyaho beunang manehna. Ti harita kuring jeung manehna beuki conggah, beuki remen datang ka imahna, ngadak-ngadak loba kaperluan, menta bini hiris tea, ngalongok embe tea, menta tamiang tea keur pisulingeun, tapi ari balik sok remen tinggalin nu dipenta tadi teh. Dasanya mah lain butuh kuno kitu, datang sote aya nu deheroan. Sabulan, 2 bulan, hate kuring beuki masket. Parang wae kuring kedalisan ka manehna, hayang hirup babarengan. Hate teh tamplok kabeh. Manehna teu nembal, tungkul wae bari diuk ucang-ucang gigireun. Kumaha Nyai? Ceuk kuring bari ngareret. Rai beungeutna beureum, jongjon nyoos sisi samping. Nyaah Nyai teh ka akang? Dilak wae. Bibir kendu meusan siganahan piimuteun kitu. Nyaah Nyai teh? Duka lah. Nyaah wae panginten. Cenah meh teu kadenge, mun ceulik kuring teu rada ditompokeun mah. Lenyap hate teh. Tuluy asa beukah. Daek mun dilamar teu nembal. Kumaha? Ka Abah we. Maksud akang teh, daek Nyai hirup babarengan jeung akang? Pan ayeuna oge. Cenah bari ngadelek, bibirna kendu deui. Nyai mah. Hirup babarengan teh kawin. Daek? Lah. Cenah bari ngalies. Lah kumaha Nyai? Ceuk kuring reuwas. Talete pisan. Kumaha Abah we abdi mah. Kumaha emak deui. Semet dinya, teu laju. Kakarangaraga manggerek nyabak leungeun ngejat manten, teu daekeun deukeut deui. Rares panen kuring balaka ka kolot, ka indung sote, da ka bapa mah teu wani. Isukna dicalukan diajak nyarita. Baru geus hayang boga pamajikan? Ceuk bapa. Kuring teu nembal, tungkul we, era. Nya. Ungeuk tuluy cengkat meusan ngintip pasemon bapa, susuganan kabaca eusi hatena. Teu naon rek rarabi mah, da geus gede atuh, geus usumna. Cenah. Jempe sajongjongan diselang nyeungeut rokok heula. Hate kuring asa beukah, asa dijurung laku. Kasaha rek kawin teh? Ka itu datos dicarioskeun ka embu. Ceuk kuring. Nya kasaha teh ya? Hayang kadenge ku apa? Ka Inah. Anak saha? Seueuna Mang Karta. Karta Atmaja? Kubu hormat. Nah, da asa teu bogaeun anak awewe. Sanes eta Mang Karta nu sok ngelereskeun serang anu urang. Anak si Karta. Panyawah urang teh embu. Inung kuring teu nembal. Jongjon wae nyiksikan jebug lemareun ku kacip. Kuring asa kabur pangacian ngadenge si Karta panyawah urang, lir ngadenge sora gelap. Kagambar yen bapa teh teu doaeun. Teu halangan rek boga pamajikan mah. Ceuk bapa sanggeus lila pahulang-hulang. Ngan cik atuh rada milihan ti pamajikaneun teh. Neangan nu sawaja sabeusi jeung urang. Ulah ka anak panyawah teuing. Dapi pamajikaneun teh teu anggeus ku hade rupana, teu anggeus ku peda urang bogoh. Ari teu sababad mah tara runtut ka dituna. Beda adat, beda kabiasaan, da beda teh ati kanana oge. Pan itu mah samet diwarah ka hawu kalisung, luntat imah samet nganteuran ka sawah. Ari pamajikan maneh pan kudu bisa dikatengahkeun, babaeun mah samoan jeung papantaran urang. Moal hade anaking sok ningnang.
Panaya paribasa piruruhan di katengah imahkeun. Najan di alus-alus ge piruruhan mah da di pawon tempatna. Nu geus-geus ge temahna teh sok awet rajet. Talung mun teu boga anak. Ponok jodoh ge cerek paribasana teu nanaon. Ari geus kacang-cang ku anak rek kumaha. Geus sasauran kitu leos wae bapa teh. Kuring ngarahuh tuluy ngahulang. Asa capek rarasaan teh. Kacipta rupa manehna, kacipta kelet jeung imutna nu sok disumput-sumput, karasa kadeudeuhna najan tara kedal tina ucap oge. Nu tadina geus asa dina leungeun teh asa rek lapur, tetep kuring leupas tina jandela, nyawang mega di awang-awang, siga di dinya pi tempateunana inah teh harita, teu pupuguh, janggelek wae dedeleuan teh. Manehna ucang-ucang dina mega malang. Teu karasa panon teh baseuh. Lain teu inget di kalalakian ngan duka teuing atuh. Kumaha tah saur apa kitu geuning? Ceuk indung. Kadenge asa jauh sora indung teh. Hawar-hawar lir sora ti mana boa. Timbang-timbang bae heulah hade gorengna. Da kitu tah kolot mak wahing kunyaah. Cek sepuh oge geuning. Mangka asak-asak ngejo bisi tutung tambagana. Embu onaman kaditu kadieu ge doa, asal kanu bager. Kakobet kabeh eusi hate teh. Karasa kanyah indung, karasa deudeuh jeung asihna. Dina kaayaan kieu ngadengi ucap kitu, ngawuruk bari jeung nyombo, mudal piceurikeun teh. Teu karasa kumaha mimitina. Kuring geus nyuuh dina lahunan indung, cimata teu kaampeuh. Kaharti kasauran apa tadi teh? Ceuk indung bari ngusapan sirah. Kahartos, Bu. Kumaha ayeuna? Ngiringan. Ngiringan kumaha? Ari kitu mah pangarsa apa? Teu sawios. Jadi kumaha? Duka. Neangan wae atuh nu sababa jeung urang. Da abdi mah teu aya maksad. Teu aya maksad kumaha? Ceuk indung bangun reuwas. Moal gaduh bojo. Sok teu lumrah. Kuring teu nembal. Pi omongeun mah loba. Malah hayang ngawawaleh sagala. Tapi teu wasa sieun kumaha onam. Duka kumaha ngobrolna indung jeung bapa kuring. Da heuleut saminggu kuring dicalukan. Bada magrib harita teh di emper dapur. Bangun berat pisan bapa teh rek nyaritana. Nyot deui kana rokok, kenyot karep tea, lain kenyot sadra. Ari keukeuh mah hayang kadinya. Kumaha karep wae, rek iraha. Ayeuna ieu meung peungtas panen. Cenah bari nyot deui cara tadi kerep kajurung ku keheul sigana. Kuring can nembal. Kumaha? Ari apa teu widi leres-leres mah. Teu sawios. Moal raos ka abdina. Cekeng bari tungkul. Kumaha? Geuning bangun keuyang jajawaban teh. Lain kahayang maneh. Ari dituturkeun kawas nu nyungkun. Sing bener atuh unjukanana. Ceuk indung riri. Ulah sok pundungan ari kakolot. Da kamari ieu oge kitu sote awahing kunyaah ka anak. Heueuh kitu. Ceuk bapa. Ari geus asak mah niatna pek teh teuing. Da ngeunah teu ngeunah maneh nu rek ngarandapan. Mangga. Ceuk kuring. Tah kitu atuh. Rek iraha tea. Teu langkung. Ngiringan wae abdi mah. Punten. Ceuk suara ti luar. Rampes. Tembal bapa. Tah geuning karta. Yap ka dieu. Gek mang karta dina salu. Sila rekep. Kuring rek indit diandeg ku bapa. Ngaja bae. Cek bapa ka Sema. Duka dedengan kuring bae sugan. Asa rada beda ti sasari ngakuna bapa ka mang karta teh.
kapangaruhan ku kahayang kuring teh gitu. Ngahaja bae. Tembal Mangkarta. Darak-dak nyaritakeun pagawean di sawah jeung hal nyengked pasir pikeboneun. Geus beres babadamian geus disuguhan sagala. Pok pamitan. Ke heula. Cek bapa bari nyenget deui rokok anyar. Aya picaritaeun saeutik deui. Mangkarta ngararekep deui silana. Celengge neuteep ka bapa. Tapi bapa can pok keneh bae. Pahulang-hulang bae meunang sababaraha jongjongan. Saha geuning budak urang teh ngaranna? Poho deui. Budak saha maksud bapak teh? Cek Mangkarta ngaringeun. Nya budak Karta, anak. Oh, pun ina. Tah eta heueuh. Kumaha mun dipenta? Ngahulang heula Mangkarta teh. Mung gaduh sakitu-kituna. Purah mantuan indungna. Upami ka manah mah ku ibu. Kumaha upami budakna pun sarmawi wae si Jumiah. Eta mah tos biasa rerencang di kota. Karta mah. Bapak mah lain butuh pirencangeun. Cek bapak. Har, kanggo naon atuh maksud bapak teh? Cek Mangkarta ngaringeun. Heueuh eta si Inah dipiharap ku eta tah budak. Cek bapak bari nunjuk ka kuring. Keur pipamajikaneun. Mangkarta kawas nu kagebah ngagebeg. Ret ka indung, ka bapa, ka kuring, tuluy tungkul, beungeutna bangun ngageunteul. Cik kumaha? Cek bapa deui. Lah, ari sinteuing atuh bapak, pantar pun anak kedah. Lah, sesah pibasaeunana. Abdi mah rumaos urang kampung bau lisung. Karta mah. Pan bapa nu menta, nah make izin. Cek bapa. Leres, nanging bilih moal pisaeun. Ka bapa ku anjeun matak nurunkeun darajat salira. Atuh ka abdina nya kitu moal waleh tumarungpang. Pan aya paripaos. Piruruhan di katengah imahkeun. Piraku Karta rek ngoretkeun ka bapa. Teu pisan. Nanging nya eta izin. Sababaraha jongjongan pahulang-hulang wae sararea. Kumaha boa rarasaan kuring. Dideuleuhan asa paroek. Hate mah puguh deui asa digerihan. Teu nyangka sacongo rambut Mangkarta rek tega nampik. Padahal sapopoena mah siga nu atoh nyeung kuring remen ngalanglangan Inah teh. Ari datang ka imahna dag-dag deg-deg pisan ngakuna teh. Sirikna teh dihucuhkeun sangkan Inah daek nyanghareupan kuring. Indungna deui nya kitu. Teu sangka ayeuna kitu jawabna. Tah, kitu geuning cek bapana. Cek bapa bari ngalieu ka kuring. Tapi urang pada mikir bae heula tah. Cenah deui bari ngalieu ka Mangkarta. Geus amit-amitan Mangkarta mulang. Nah, si Karta make ngoretkeun. Anak narek dipulung minantu ku urang. Cek bapa bari ngareret ka indung kuring. Tengenaheun meureun rasa disapirakeun. Cek indung bari tonggoy ngacipan jebug. Disapirakeun kumaha? Cek bapa ngagebeg. Rasa-rasa di urang wae mun boga anak awewe dilamar di geusan nganjang. Lain nyapirakeun. Kitu sateuh meh geus teu asa-asa sasat batur saimah kapan manehna teh. Muhun kitu nama. Tapi najan kadulur pat ku hinis oge kangaranan ngalamar mah kudu wae ngahajakeun datang ka imahna. Manasina cara menta pirencangeun. Meujeuhna mun tadi nyangka kitu ge. Bapa teu buru-buru nembal, semet ngarengha panjang. Kumaha ta pikiran maneh? Cenah sanggeus ngahulang bari ngararet ka kuring. Kuring asa kagebah, keur ulang ngagugulung kasedih. Teu wasa nembal, ukur ngarahu. Asa hina ditampi ku panyawah sasatna. Isuk pageto we atuh urang ngahajakeun nitahan ka imahna. Cek bapa bari cengkat, leos ka jero.
Heuleut saminggu ti harita bapa ngahajakeun ngutus uah haji ngalamar. Tapi cara nu enggeus, pokna mangkarta teu wasa bebesanan jeung dunungan. Kahiji isin cenah, kaduana honcewang, sieun anakna teu bisa nuturkeun salaki. Da nyaeta, beda teh sagala-galana. Turug-turug sanyana mah cenah geus dipapacangkeun jeung barayana. Dukanya duka akon-akon wungkul sangkan aya alesan. Heran soteh, ras inget kana agah eugeuhna Bareto ari kuring datang ka imahna. Nyaeta cek kuring oge Bareto mah, siga nu atoh pisan kuring ngadeuketan anakna teh. Sirikna teh diasong-asong dideket-deketkeun. Ari ayeuna bet kitu. Ngadengieun beja kitu. Bareto bapa kuring bebeakan teu satuju bari nyebut-nyebut sabalisung ka anakna. Teu mustahil nepi oge carita eta teh. Da harita basa bapa nyarita kitu di emper dapur teh bi imoh ngadengieun. Mangkaning laer-laer oge barayana keneh. Harapan kuring beak sapisan. Panyombo indung pajar awewe mah loba ieu. Pajar lalaki mah kongang milih. Teu noel-noel acan kana hate nu peurih teh. Heuleut 2 minggu ger beja. Yen mangkarta rek karyaan ngabinkeun inah ka Andi barayana. 10 poe deui. Hate mah asa dipeureut. Kungsi papanggih heula sakali. Manehna tas di sawah nganteuran. Da geus usum macul deui. Kabeneran harita mah lain ngahaja megat cara Bareto. Tas nganteuran pisalakieunana ceuk gerentes hate teh. Di sawah nyai ceuk kuring. Karasa sora teh rada ngageter. Manehna nyelang eureun ngecageun teko. Teu siga Bareto kawas nu giras. Neuteup sakedeung. Raya beungeutna beureum tungkul deui. Tas nganteuran nyai teh. Sumuhun. Bejana arek rendengan. Tembong manehna ngarengha panjang. Didoakeun ku akang sing runtut raut. Tanggah deui neuteub. Panonna siga ngembeng. Wayahna akang mah moal bisa nungkulan. Da rek nyaba. Bade ka mana? Cenah bari nyusut panon ku samping pangais boboko. Kadayeuh deui sugan aya milik menang pagawean. Rek diajar kuli. Kirang naon kitu di dieu? Teu kurang naon. Ngan lah bongan nyai. Ngalemereh ayeuna mah Cipanonna teh. Kuring ge mun diturutkeun mah asa dareet piceurikeun. Tilu poe ti harita kuring geus didayeuh. Waktu inah kawin kuring nungkulan ti kajauhan dina panglamunan. Ti harita pleng wae tetepung deui. Jonghok deui ayeuna di saung kebon tempat manehna ngungsi. Lalakon ka tukang nembres deui dina cahaya seuneu di hawu. Teu nyangka sacongo rambut rek tepung di dinya poe eta. Sabot digawe didayeuh oge parang mulang ka lembur. 1 tahun setengah anteng. Balik-balik waktu kasadekeun ku musuh. Tuluy milu ngagabung jeung pasukan gerilya. Sawah polahan bapana inah kasaba deui. Tempat-tempat urut tepung jeung manehna bruh breh deui. Nyuat-nyuat kana hate. Hadena kabe benjokeun ku sumanget revolusi. Kapeurih Bareto nu kambuh deui teh kedalna keuna ka musuh. Minangka meupeus keuyang. Kuring pada muji leber wawanen. Ngaleueut Kang Aden. Ceuk manehna bari nyodorkeun cikopi dina cangkir seng. Kuring ngagebeg keur anteng kagebah. Direret meuesan, tembong beungeutna beureum. Imutna saulas bangun disumputkeun. Nyeples Bareto. Siak wae. Getih teh asa bahe kabeh kana beungeut. Ambekan asa nyedek. Inah, kumaha? Eta
Kopi dileut. Kumaha teh inah teh? Muhun eta. Kopi dileut mempeng haneut. Lain eta nyai. Naon atuh maksad Kang Aden teh? Cenah bari nyuluhan deui seuneu. Kitu teh bari nago gigireun pisan. Nyaah keneh inah teh ka akang. Manehna ngarenjag. Ret ngarere tuluy neuteup. Mani asa tembus kana hate. Kuringnya kitu mani asa bahe kabeh ka nyaah teh tina panon. Nyeung tetep kuring siga nu kasima da tuluy tungkul bari ngarenghap. Kumaha nyai? Ulah digugat-gugat deui nu kapungkur mah, Kang Aden. Lah inah, da akang mah ti bari toge. Mun nyai terang kaayaan hate akang. Da abdi ge, tos we lah tong dimanahan deui. Mana kieu ge sanes jodoh, ongkoh abdina deui. Kuring ngagebeg. Ongkoh kumaha? Muhun, kieu. Cenah bari ngadelek ku juru panon. Asa tembong deui keletna nu bareto. Turug-turug tadi cenah pajar da abdi ge. Naon hartina ari sarua mah hatena jeung hate kuring. Beki wani hate teh. Cek paribasa teh mah dibere sajengkal hayang sasiku. Kieu kumaha teh nyai? Cek kuring api-api teu ngarti. Lah Kang Aden mah. Cenah bari ngarongkong deui suluh ti handapeun salu. Sup kahawu. Padahal kakarabieu disuluhan. Pan abdi tos aya nu gaduh. Duka ngahaja, duka kabeneran bae. Bari ngarongkong ngasupkeun suluh teh awakna ngagilisir kana tueur kuring. Ya Allah, teu kaduga nahan pangajak hate. Duka kumaha. Da inget-inget leungeun teh geus meulit kana pundukna. Dirangkul tuluy diteueulkeun kana lahunan. Manehna ngagurinjal hayang leupas, tapi leungeun kuring beki pageuh, beki wani hate teh. Awakna ngadak-ngadak asa hampang. Ngan sageryang dirawu kana lahunan. Najan gugurinjalan kene, karasana ku kuring teu pati motah teuing cara tadi. Duka beakeun tanaga, duka cara kuring bae. Palid ku birahi nu bareto ka Bandung. Beki ngendoran tatara jalanana teh, deket-deket kana rek pasrah. Barang manehna tangah, hate kuring teu kaampeuh. Palal wae bibir teh kana bibirna. Palid wae rarasaan teh. Keur kitu. Ana bray teh panto muka ngagentak. Ya Robi, reuwas lain di kieuna. Alabatan ngadenge gelap saleser. Ingetan teh moal salah patroli musuh. Sot inah tina lahunan. Sakilat kuring ngajawang karabe nu tadi ditanggehkeun kana bilik. Barang ditodongkeun bari nekad eta teh. Da ceuk ingetan sakilat. Papada paeh ge teu panasaran ari bari ngalawan mah. Sing horeng. Ya Allah, geuning Andi. Salaki inah nu mukakeun panto teh. Balik ti sawah tayohna. Ngajengjen di lawang kawas arca. Sungut calangap abahingku hookeun meureun. Mun teu kaburu sidik moal terjadi para pelor. Ya Allah, kumaha teuing mun kalepasan? Kuring pupunduran, tuluy ngajengjen deket salu, asa kasima. Wawane nu tas ngagugudu ngabarengan musuh teh bet leeh, kunu lengo. Tuur asa nyorodcod, bari asa napak asa henteu. Hayang nyingkir mangka jauh, hayang nyumputkeun beungeut dinu suni, teu kaduga neuteuk beungeut itu. Cacak mun musuh nu datang teh, jol bledag meureun karaben butut teh nyamber. Paeh patunjang-tunjang ge jeung musuh teu panasaran. Sahenteuna ngan kuring meureun jadi kacapangan sararea. Tapi mun kajadian Andi nu kabedil, bisa kumaheun teuing meureun omong batur. Pajar kuring maehan jelema awahing ku hayang ka pamajikanana. Pantes masing rek nyarebut buhaya ge jelema teh. Ya Allah, ngaran kuring. Harga diri kuring morosot kana dampal suku Panyawa. Era lain di kieuna. Tapi duka naon nu ngaharewos kana hate. Da barang breh deui nyeueung paneuteupna Andi. Bet panas hate teh. Teu pupugu, kapalang ceuk hate teh. Nekad we kumaha engke. Nanaonan maneh teh inah? Cenah bari muntang kana tihang kawas nu ngala tanaga sieun labuh. Inah teu nembal, ukur kadenge ing hakna tukangeun kuring. Tong nyalahkeun ka inah, ceuk kuring. Teu nanaon manehna mah. Kumaha? Ceuk Andi satengah ngahaok. Salah kuring. Teu nanaon inah mah.
Baruk teu naonnya. Ari daek ngaladenan lalaki andar-andar teh. Asa disebit ceuli teh ngadenge disebut andar-andar. Asa disarwakeun jeung anjing nu sok rungkak-ringkuk sisi pasar. Andar-andar. Kuring, andar-andar. Cek kuring. Ku sorangan ge kadenge sora teh ngadegdeg. Leungeun beuki pageuh kana bedil. Naon atuh pingaranneuna na lalaki nu kitu talajakna pantar si laing. Asa ngabeledag deui kana ceuli teh. Tas disebut andar-andar ayeuna di silaing-silaing. Saumur dumelah kakara harita aya nu wani nyebut silaing. Turug-turug kuminantu panyawah pisan. Rumasa salah, tapi teu rumasa jadi andar-andar mah. Ari kikituan ka pamajikan batur teh kumaha? Rumasa ka usap setan, kajurungku masih penasaran si laing teh ka pamajikan dewek. Ngalenyap deui hate teh ngadenge kekecapanana. Nya, penasaran. Cek kuring nekad. Manehna ngarahu panjang. Jempe sababaraha jongjongan. Tetep kuring teu leupas ti manehna. Tadi mah teu wani kitu teh. Tapi ayeuna ngadak-ngadak timbul wawanen teh. Heug, dewek ngelehan. Cenah bari ngarahu deui. Tembongna si laing uyuh pisan. Pedah ngekeuweuk bedil. Tapi sing ingat, dewek ge lalaki. Mun perlu dewek ge wani nang tang pati. Mun perlu cek dewek ge. Tapi kokodoreun kudu modar ngabelaan awewe hianat pantar kitu. Cenah deui bari nunjuk ka Inah. Kadenge Inah ngagoak, getih asa bahe kabeh kana beungeut. Baruk Inah hianat cenah. Cek gerentes dina hate. Inah mah teu salah. Kuring nu salah. Nu hianat teh kuring. Tapi aneh, kuring sanggeuk nerangkeunana. Kawas nu ngahaja sangkan Andi yakin pamajikanana nyelewer. Harita wae ngadadak timbul pikiran kitu teh. Lain embung katembeuhan dosa. Da eta mah diaku ku kuring kabeh. Andi ngajengkat init, ngabeng beos ninggalkeun saung. Geus teu tolih kana hujan sigana teh. Kuring asa meunang, asa jadi jago. Gek diuk dina salu gigireun nu keur nginghak. Tak-takna dirangkul, diteueulkeun kana awak kuring. Amak nyai teh. Nah Kang Aden kikituan tadi. Cenah bari nginghak euriheun. Geus wae lah, geus kapalang kieu jadina. Akang teu kaduga nahan pangajak hate. Nah atuh teu disaurkeun tadi. Da abdi mah teu gaduh maksad serong ka salaki. Ngahaja. Ngajak kumaha? Cenah bari nyelang tangga neuteuk beungeut kuring. Boga maksud akang teh. Maksad kumaha? Sangkan Inah jadi milik akang. Manehna ngagebeg reuwas jeung heran. Pan abdi. Nya, akang ge nyaho. Inah geus boga salaki. Nah atuh. Pan ameh lah. Geus wae ayeuna mah. Mana teuing engke ka abdi? Urang kaditu ayeuna mah ka emak jeung ka bapa. Di mana ngarungsina? Akang melang ditinggalkeun di dieu sorangan mah. Garegeteun jeung kareuheul ku eueuh pitunduheun dipeureum-peureumkeun kalah kaweleh. Kadenge sora kohkol digarduh 2 kali geus ngagayuh ka janari. Tapi kalangkang sejenat anggur beki montel. Kawas nu ngahaja nganteuran tineung. Barengan hujan nu ngaririncik teu raat-raat. Tonggong geus asa rengkeng. Malik ngenca ngeukepan guguling anggur beki karasa. Asa manehna montel dina tangkeupan. Asa bareto basa diteueulkeun kana harigu di hareupeun habu teh. Ebreh deui kajadian di saung pangungsian bareto. Hayu urang kaditu. Ceuk kuring. Ka mana? Kaditu ka Manyai. Di mana ngungsina? Manehna teu nembal bangun kaleked. Hayu. Ceuk kuring bari numpangkeun leungeun kana tak-takna. Lah, kumaha? Cenah bangun ka bina-bina. Mana teuing bapak sareng emak engke? Komo cicing bae di dieu mah disiksa boang ge ku salaki nyai. Melang akang mah. Kumaha atuh picareoseun abdi kapun bapak engke? Kumaha engke wae hayu.
Da geus kieu jadina, hayu gawat. Kaleken pisan asupna ka enggon teh. Mani kesel ngadagoanana. Beberes bawaeun tayohna. Kadenge sada budak ceurik. Kuring curing hak. Lol manehna ngais budak. Ngajingjing buntelan. Ya Allah. Geus bogaeun anak sing horeng. Asa tambah dosa teh. Cek gerentes hate. Keur meujeuhna regreg pageuh meureun. Kacangcang ku anak nu jadi tatali asih. Sasat dicentok ku kuring dibaruntakeun. Ngaregog hate teh. Asa-asa rek mundur deui. Nenjo orok dina aisan indungna. Hate nu ngaberung tadi teh ngadak-ngadak leeh. Mana teuing nyeri jeung peurihna hate hiji bapa dibedol disakalikeun ti anak nu jadi bebelahan jiwana. Tadi ge balik ti sawah, mun taya kuring mah nu jadi gogoda, moal teu langsung kana ayunan. Dirawu meureun budak teh, ditimbang dieyong-eyong, dikawihan hariring asih. Saung butut pangungsian teh moal teu mudal ku kabagjaan. Ari ayeuna bat sabalikna, anggur nyampak ruruba pikarudeteun. Kuring nu jadi lantaranana, kacipta koloyongna Andi, bangun nu peurih taya hinggana. Tekaduga nandangan dosa, disumputkeun ke beungeut disusupkeun kana bantal, teu boleh asa ditunjuk rorek ku kalangkang sorangan. Lah, eta hujan ngaririncik di luar teu raat-raat. Cara bareto basa kuring nunda dosa di saung pangungsian manehna. Breh deui kacipta sagala-galana. Nyeeng orok dina aisan teh hate jadi bingbang. Asa maju jurang mundur jungkrang. Dituluykeun rusras ka ditu ka dieu. Teu dituluykeun watir ka inah, moal teu pada ngaruntahkeun. Talung mun salakina daekeun ngahampura, mopohokeun kajadian tadi. Kumaha mun boga sangka, inah geus dikumaonam ku kuring. Karunya, sieun manjang sangsara. Ras kadinya hate teh gilig deui, kapalang geus kieu jadina, kapalang geus ngalengkah kudu tuluy leumpang. Hayu, ceuk kuring sanggeus mareuman seuneu di hawu. Buntelan direbut ku kuring, dipangjingjingkeun. Manehna ditiung daun cau bari niungan budak ku pangais. Ngiciprit wae mapai jalan jeblog. Lebah nu leueur leungeunna disangkeh, bisi labuh. Tapi manehna kalah kangepeskeun. Era tayohna, sieun tembong ku batur, direret tembong Cipanon. Ngalenyap deui hate teh. Keur mah tadi geges asa kaduhung mun teu kagok asong mah. Ayeuna nyeung kitu. Beki asa murengkeun. Tong dipake ceurik atuh nyai. Bade dikumahakeun atuh abdi teh. Kuring can nemal, can manggih pi omongeun. Boatos nyampak di ditu. Cenah deui. Saha? Di mana? Ceuk kuring. Bapana budak, dirorompok pun biang. Cenah bari nyusut panon ku tungtung pangais. Kumaha atuh picarioseun abdi? Mana teuing wae pun bapa engke. Kuring teu nembal, semet ngarengha panjang. Teu salah sangkaan inah teh. Andi geus nyampak di imah mitohana, keur ngariung wae di dapur pahulang-hulang. Kuring asup teh jeung inah, ukur ngareret meuesan. Kawas arca deui wae, boro-boro aya nu ngomong. Gek inah dina tungtung salu. Can keneh aya nu ngomong, pada ngantep. Kuring ngajengjen di lawang, taya nu ngareret-reret acan. Asa kasima di kitu teh. Goak inah ceurik terus nginghak. Indungna ngareret meuesan. Bapana mureleng kawas uci ngintip beurit. Kasieun kuring teh bisi disiksa. Tapi aneh, teu usik-usik acan. Andi nya kitu, jongjon wae neuteub kana seuneu di hawu. Teu ngeunah disampakeun cempe teh. Rek ngomong miheulaan teu manggih pi kecapeunana. Tadi ceuk inah boa geus nyampak salakina di imah kolotna. Kuring ge boga sangkaan kitu teh. Sapanjang jalan geus mikiran pi omongeun. Da ceuk ingetan teh moal teu budal ambekna Andi. Geus nekad hate teh. Kapalang lengkah mun cara leumpang teh mah. Kumaha engke wae. Teu wani toh-tohan mah moal kaur laksana.
Kitu gerentes hate tadi teh di jalan. Tapi aris rog, bet kieu buktina. Asa babari keneh nyang hareupan nu amek. Dina kapaksana nya kumaha engke wae najan kudu ngagunakeun bedil oge. Lalaki mah meujeuhna paeh marabutkeun awewe ge ceuk hate. Sarerabeun ku bedil kitu matak jarempe teh. Korejat, Jung Andi nangtung. Kuring taki-taki bisi kumaha onam. Sampoyong gek deket mitohana. Bapak, Mak, cenah bangun hareureut kawas nunahan kasedih tayohna. Kuring nyerenkeun inah. Kakara samet dinya. Mitohana duanana ngagebeg kawas nu kagebah. Samet poe ieu mah kuring teu ngaboga-boga. Titip budak. Mun geus disapi ku kuring diteang. Andi, geuning maneh nu luasan kitu. Ulah kajurung ku nafsu anak ki. Ceuk mitohana. Teu pisan-pisan bapak. Nurut ke nafsu mah kumaha boa. Najan hina najan papage kuring teh lalaki. Teu ngeunah ditincak hulu mah. Tapi nanaonan, lah taya gunana. Era kabejakeunana pajar gelut marebutkeun awewe. Andi, ujang. Cek indungna inah ngagoak tuluy nginghak. Pantar kuring mah kieu salah, kitu salah mah. Teu cara manehna. Eleh meunang mupul taruh, da puguh nyoren pakarang. Meujeuhna pada mika serab. Moal teu dipajarkeun goromolan mun kuring ngalawan teh. Hapunten mak, bapak. Permios. Cenah bari ngojengkang ka jero muru katepas. Kadenge ngageretna panto hareup bareng jeung ngoceakna inah bari ngagalentor budak dina aisan. Nenjok kitu, hate teh ngalanyap saliwat. Tuluyna mah keheul ka indung bapana, mani teu ngareret-reret acan. Nu bareto sok dagdag degdeg teh ka anak dunungan. Harita mah mangkarta boro-boro nanya, teu ngadelek-delek acan. Panas hate teh. Aya hayam ge ngasrog kalawang sok disieuskeun. Ari kuring jelema dianggap naon boa. Kilang kitu jeun teuing cek hate. Beki gilig malah. Jeun teuing disebut ngarebut pamajikan batur oge. Bongan dimimitian ku si Andi bareto. Sasat ngarebut kapan. Heuleut 4 bulan kuring kawin ka inah. Budakna dibawa ku bapana. Disina dirorok ku ninina. Plang wae Andi teu tembong-tembong. Bejana pindah ka Lakbok. Ngadon nyawah di ditu. 5 tahun kuring rumah tangga jeung inah. Cek batur hade repok. Pedah tembongna geugeut layet. Karasana ku sorangan ngeunah nyandang ngeunah nyanding. Bari jeung reueus mun ras inget kalalakon ka tukang. Asa meunang bisa ngiwat pamajikan batur. Tahun kagenepna, ya Allah. Inah dipunut kuno kagungan. Hate kuring kosong deui. Malah asa leuwih ti bareto. Cek batur kudu buru-buru boga deui. Tapi kuring boro-boro mikiran kawin deui. Da si jenat ngalangkang bae. Sataun can daek paler. Malah poe ieu mah asa antek ka bina-bina. Keur mah hujan ngaririncik ti isuk teu raat-raat. Cara bareto basa tepung di panggung sian teh. Turug-turug aya beja. Yan Andi datang ti panggumbaraan ngahaja nyekar ka makam inah. Dibelaan di papayung hujan-hujan oge. Pokna kanu nganteur mah sangkan budak nyahoeun makam indungna cenah. Tapi pajar ceurik mani ngagukuk ceuk nu nganteur teh. Bareto kungsi ngadenge beja pajar teu daekeun deui boga pamajikan sapegatna ti inah teh. Ayeuna aya beja kitu. Beuki yakin bae hate teh. Yen cintana tamplok kabeh ka si jenat. Kakara ayeuna ku kuring karasa. Beratna hate Andi didudut ka deudeuhna bareto. Kuring mah kasebut teu sabaraha. Da puguh dipunut ku nu kagungan. Tapi najan kitu teu burung peurihna. Mana teuing atuh manehna mah. Ayeuna mah karasa pisan gede dosa teh. Yakin kuring teh geus hianat bareto. Geus ngaruntagkeun bagja deungeun. Meujeuhna kudu menta dihampura.
Ngalebur tapak bari matak naon, nepi ka nyium dampal sukuna oge. Hate ngarakacak ngarasakeun kapeurih sorangan, jeung kapeurih itu nu geus dihianat ku kuring. Saliwat hayang geura isuk, hayang geura srog jeung Andi, hayang buru-buru ngasongkeun leungeun menta panghampura. Tapi aneh, hate can mikeun. Nah nya kuring kudu serah bongkokan ka urut minantu panyawah kuring sorangan. Nepi kadur subuh can menang kacindekan. Ras kalalakon bareto, zaman manggul bedil. Walana ge sasat diremehkeun. Breh deui ngoloyongna Andi bangun sedih ka bina-bina. Asa jadi pangjagona kuring harita. Tapi ayeuna mangsa kudu ngalebur dosa, mangsa nembongkeun kasolehan. Bet leungit wawanen teh. Karasa beratna ngalakonan kahadean teh. Awak asa beuki peot. Kalangkang Andi siga beuki ngagedean.